maknya batur boga gedong kendaraan widadari kula di dieu nu izinkan Gusti Ken maknya ya hambana di kasorgakeun teu boga gedong atuh lain ge Gusti Pangeran tuh siapa kan bener kan hai kula olam tapi kan Gusti Pangeran izin maknya ya hamba nasub ka sorga teu boga gedong. Guys, ulah loba omong cek Gusti Allah sia emang geus disadiakeun ku aing geus cicing di sorga dibere. Dibere di mana Gusti? Daek teh sia segede langit jeung segede bumi tah legana jang sia. Ah, Gusti masuk ngahina. Abong-abong kula pangpandeurina teh. Ulah dihina Gusti. Henteu teu gahina asli. Sakumaha Gusti 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi tah eta jang sia legana sorga ambo Gusti lega amat eta pang miskinna sia di sorga nu sajen mah geus ulah caritakeun ambo eta pang miskinna bu inget di Citra mah ieu ayat rek ngajelaskeun tentang kewajiban mentaati perintah Allah jeung Rasulna. Kamari geus dijelaskeun kudu berbeda mukminun jeung kafirun. Mukmin mah titah ku Gusti Allah diseru diajak hiji ati'ullaha wa rasulah nurut ka Allah jeung Rasul. Dua wala tawallau anhu ulah ngabalieur ti Allah ti Rasul dengan cara nyulayaan kana perintahna. Ulah ngadenge tapi kos teu ngadenge wa antum tasma'un. Ulah neuleuh tapi kos nu teu neuleuh. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Panggoreng-goreng na hewan mah monggo Allah jelema anu torek tina ngadengekeun bener bisu tina ngucapkeun bener alladzina la yaqilun nu teu berakal jelema kuari lamun ku urang dirandapan hampir teu berakal sakumaha tadi. Sebab matana lain didelekeun kana bener, ceuli lain didengekeun kana bener, sungut lain diomongkeun kana bener. Nu kitu jelema-jelema anu alladzina la ya'qilun teu berakal. Ya Allah. Tambah deui ayeuna tina nyumponan pangundang Allah. Kita nyumponan pangundang Rasulullah iraha bae di mana bae ketika Allah ngundang ka urang ngagrokeun ka urang kudu siap sigap ngalaksanakeun panggero Allah. Ketika Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagrokeun ka urang maka urang kudu segera sigap ngalaksanakeun panggero pangundang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman yani al-mu'minun rek lalaki rek awewe nu aya di Indonesia tawa luar Indonesia sadunya
istajibu lillahi walir rasul istajibu sin jeung tanatan li ziyadai ajibu pada nyubananan maraneh kabeh nyumponan naranjeun kabeh kana panggerona lillahi Allah walir rasul jeung panggerone Kangjeng Rasul idza da'akum lima yu'ikum dimana ngagerokeun ka aranjeun kana nu bakal ngahirupkeun aranjeun kabeh. Masyaallah. Digerokeun ku Allah abe urang hirup langgeng. Digerokeun ku Kangjeng Nabi abe urang hirup langgeng. Hirup kuari teh lamun ku urang diitung teh coba ge. Ngabandingkeun samenit jeung sadetik. Sadetik dibandingkeun jeung samenit lah sapira sadetik. Jauh jeung samenit. Detik mah detik eta adalah dentuman jantung orang dek 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 tapi menit 60 dek-dekan 60 dek-dekan tuh sadetik teh ya samenit dibandingkeun jeung sadetik ternyata kebal tah samenit. Tapi samenit dibandingkan yang sajam. Masya Allah, eta samenit orang sakeudeung. Tek 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 samenit. Sajam mah 60 tek 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 tek. Kebal sajam teh dibandingkan yang samenit sakeudeung. Sajam teh lamun ku urang dibandingkan kana sapoe. Ya sakedeung horeng sajam mah. Sebab sajam mah hanya 60 detik, tapi sapoe 24 jam. Kebal sapoe teh dibandingkeun jeung sajam. 24 jam sapoe dibandingkeun jeung saminggu. Sakedeung sapoe. Saminggu bandingkeun jeung sabulan. Saminggu teh sakedeung. Sabulan bandingkeun jeung sataun. Sakedeung horeng tah sabulan. Sataun bandingkeun ku urang jeung 10 tahun 100 tahun sakedeung horeng 10 tahun 100 tahun teh kuari 100 tahun bandingkeun jeung kahirupan akhirat nu abadal abidin wa amadal amidin. Wates wangeunna ketika nu ngeri urang ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi setelah diseleksi di neraka jahanam. Di berbagai neraka-neraka ternyata geus eueuh jelema nu iman. Kuncilah pintu neraka, kuncilah pintu surga. Bari malaikat nyarita, "Hai ahli neraka, nikmatilah olehmu panas neraka, tidak akan ada yang dikeluarkan lagi." Bayangkeun kotak urang. Lamun narajang di diri urang, naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Wahai ahli surga, ayeuna geus sawadai nu bakal asup ka surga sebab geus diseletik paeun. Nikmati kuari kenikmatan-kenikmatan surga. Tidak ada batas abadal abidin wa amadal abidin. Masya Allah. Bisa dibayangkan ku urang ketika dikunci eta lawang surga. Lantaran geus moal aya nu asup deui, bisa dibayangkeun ku urang lawang neraka ketika dikunci geus moal aya anu kaluar deui. Masyaallah geus eueuh harapan bakal datang ka iraha geus eueuh wates. Nu dikulub nu dipanggang geus puguh hewan-hewan kalajengking, kalabang, orai jeung sajaban. Na'udzubillah min zalik wa min zalik lamun urang datang ka asupan neraka haju teu mawa iman. Na'udzubillah min zalik. Mantak urang selalu ngadoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah. Sanajan mabok, zina, maling, tapi di jero hatena aya amantu billah wa malaikatihi wa rasulih wa rusuli. Iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul, iman aya
tetap jana aya harapan ditarik dikeluarkan ketika geus beak dosa. Deres kejang batur lah urang. Saya masih deres kan deres tak aing. Gan deres kan. Masyaallah. Ketika jelema geus kasalalorga kabeh. Cik Kangjeng Nabi coba selidik coba di neraka besi aya keneh anu aya imanan di kobeh geus arareuh aya anu gepeng gitu aya sinar Muhammadan di dieuna tah hiji diudangkeun ku malaikat malik udang sia udah lah cenah kula lain lah ye dihitung kabeh tina mata ceuli irung geus terus dina salat puasa eueuh kabeh geus ieu geus areueuh kabeh ieu geus kasalorga tiga si ieu doang hiji ieu maneh ditanya deui aya pangeran maneh ieu waktu di dunya sa Allah aya nabi maneh Muhammad tapi teu pernah salat teu puasa teu sakena teh zakat teu mabok kula tukangna zina nu kumaha geus kanu hideng geus judi kula tukangna geus eueuh hari amal sama sekali sia ieu geus di neraka geus sabaraha rebutan geus teu dihitungan sakira teh geus malik betah deui sakira deui di neraka. Iya waduh cek malaikat teh bejakeun ka Kangjeng Nabi. Babat aya kele saurang di mana? Ieu tah. Bener geus teu mangrupa tuh. Geus kos areng bae. Tapi aya sinar Muhammadan di jero qalbuna. Ya Allah. Imane ieu bawa ku Kangjeng Nabi. Kahaot sisih plek dikumbah mun carak emas mah roskam deui. Bray. Saya cek Kangjeng Nabi. Duka inu di hate maneh aya tah merek tah Muhammad. Oh iya Muhammad. Izin kula. Kula saya izin. Atuh iman mah iman ngan salat tilawah baca tilawah cek. Izin cek. Ya lagi buka ka izin tolol. Lah kula balikeun dewe ka neraka cek. Izin ka Kangjeng kula ngan saiman-iman ai nurutan teu. Izin kula mangan saiman iman bae ai ngalaksanakeun manteu gas bari mau ulah izin ieu maneh berkat aya imanan ke kaula maka ku kaula disalametkeun bener alhamdulillah tuh gitu tapi emang surga aya kana tempat yang kula jadi geus ngarumas lah itu kula mah teu kudu di sorga caknya asal ulah di neraka bae di luhur-luhurna jai sorga mah mana tinggi pinuh cakna guys di dieu bae kula mah asal ulah di beuleum bae tadi luhur neraka bener sia di dieu cak Gusti Allah bener geus kula di dieu geus atuh teu di dieu tek di luhureun atuh Gusti jagana masih karasakeun panasna rada jauhkeun be saeutik mah tuh cenah cek sieun teh geus di dieu cukup nya atuh asal ulah panas bae ieu mah panas kene karerab kene cek atuh geser tuh ke bali itu ke tengah tuh ke tengah tah di dieu mah rada deres bae Gusti tiis cek geus itu tuh naon itu mah surga Gusti kadanan ka jero atuh di sisi sial tante Gusti gasa urang deui nyana doa kula mah geus aya di surga meureun tempat di sisi we di sisi abeh
abe ulah neuleuh teuing ieu ngan ngambe-ngambe atuh cekna teh meureun seungit ta sorga teh. Tapi ulah hayang deui ka ditu moal geus asal di dinya bae. Aya geus satu ka dinya teh tadi. Cak jada teh Gusti kaambeus seungitna. Kadenge nu seuseuriah. Beuh mana teh geunahna. Kula mah geus bae lah pokona mah asal asup pintu gerbang we geus. Aduh. Lah si anu geus-geus ge ti ditu hayang ka dinya moal. Kula aya geus di pintu gerbang mah di jero ngaranna kan geus di jero. Geus kula mah dek nyuhan-nyuhan di hanapeun tangkal. Aya tuh geus ka jero, plek pada asupkeun ka jero. Gusti maknya batur boga gedong kendaraan bidadari kula di dieu nu izinkan Gusti kene banyak ya hambana di kasorgakeun teu boga gedong atuh lain ge Gusti Pangeran tuh siapa kan bener kan ai kulaon lam tapi kan Gusti Pangeran izin banyak ya hamba nazub ka sorga teu boga gedong. Guys, ulah loba omong cek Gusti Allah sia emang geus disadiakeun ku aing geus cicing di sorga dibere. Dibere di mana Gusti? Daek teh sia sagede langit jeung sagede bumi tah legana jang sia. Ah, Gusti masuk hina. Abong-abong kula pangpandeurina teh. Ulah dihina Gusti. Henteu teu gahina asli. Sakumaha Gusti 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi tah eta jang sia legana sorga ambo Gusti lega amat eta pang miskinna sia di sorga nu sajen mah geus urang caritakeun ambo eta pang miskinna bo inget di Citra mah tah etalah asal aya iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujung-ujungna tetep sorga ngan ulah aya kos kitu teuing ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Hiji mangsa Kangjeng Nabi ngaliwat ka imah Ubay. Barang ngaliwat Kangjeng Nabi ngagerokeun kaki Ubay. Ubay. Cek Kangjeng Nabi. Dia kebenaran ki Ubay na teh keur salat. Maka Ki Ubay teh ngalanjutkeun salatna heula bari rada gancang fa'ajjala salat gegeraan tapi salatna tetep beres kara Ki Ubay nyamperkeun ka Kangjeng marah ma mana'aka an ijabati naon nu halangan anjeun Ubay tina nyumpolan ka kaula salat Gusti abdi nuju salat salat ditaku saha ditaku tuan atuh salat ditaku kaula aing nyaho sia keur salat muliaan mana salat jeung aing mun dijabarkeun ka kitu marah Kangjeng hampura tuan bala oh nyaan muliaan tuan ja ayana salat ge kan diparentah ku tuan lah audu abdi moal balik deui Gusti moal hampura bendu Kangjeng sumalamah nyawad kaki Ubay sia nyaho salat ge kan ti aing mun carak ngomong urang mah atuh geus asal digerokeun ku aing asal digerokeun ku kaula cek Kangjeng Nabi keur naon tak keur naon segera apa tadi adenge maneh kana turun wahyu ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Gusti terang abdi kunaon atuh hampura lah uduk moal deui tuh nu mantak urang lamun keur salat digerokeun ku Kangjeng Nabi
geus langsung bae eureun salat lain eureun numponan ka pangundang Kangjeng salat teh teu batal ya titah salat ya ku Kangjeng Nabi ngobrol jeung Kangjeng Nabi dak dik beres selesai teruskeun Allahu Akbar teu batal tapi boro-boro digerokeun ku si eta mah liwat bae liwat asana si eta mah ambeuna ge lain deui ku Kangjeng mah teu batal teu mantak lamun digerokeun ku indung urang keur salat aing neruskeun mah wajib ulah aing ngabatalkeun mah ngan kudu geuraan aman tapi lamun cara Ki Ujar nyana keur salat Allah ku ngeunah-ngeunahna salat digerokeun ku indungna Ujar cak Ki Ujar nyaho ieu teh mah tapi ngeunah jasa ieu salat ka Allah nikmat wali kan Ki Ujar assalamualaikum teh soli umi salat bae lah jangan ngeunaheun jasa salat Allahu Akbar Ujar terus bae salat 3 kali digerokeun soli umi salat bae cak mana ulah wakapae maneh lamun encan aya fitnah nu datang ka anjeun ya Allah ya Rabbi abdi boga anak karan Ujar digerokeun ku abdi menjadi indungna tapi minculak ulah waka dipaehan Gusti lamun can didatangkeun fitnah nu sobade gedena sehingga ada doa indung pulang indungna terjadilah aya tukang ngangon embeng yuhan dilanggarna dihandap lantaran hujan kabeneran aya awewe liwat kahujanan deui artis kan geus teu make naon artis make baju dibelah calanana kadeuleuan mangkana hujan dileuweung kan duaan bae embe mah embe atunya namanya akhirna nyana embean di dinya terjadilah zina Masya Allah Karim nah jadi gina reuneuh ditanya kurang lembur Aisyah reuneuh sa itu nu langgar mana langgar itu teu mah Ki Ujar goblok teh si Ujar tolol wawalianan reuneuh budak batur tah batu dirubuhkeun tempatna dirubuhkeun rubuh seuri bae indungna tak rasakeun teu nurut ka indung mah kos kitu langsung Ki Ujar seceri ka Gusti ye fitnah nu pohara luar biasa amat dirubuhkeun saenggeus tadi dirubuhkeun kula boga dosa naon zina sia jeung saha abdi zina tuh jeung awewe kanyahoan zinana kumaha eta anakna geus lahir cedak nang ti maneh mana awewena ka dibawa we jeung anakna dibawa mana ieu dizinahan ku saha cek Ki Ujar teh ye ku yai mana anakna ka dieu cekel ku Ki Ujar hei anak nu jelas anjeun teh dizinahan ku kaula atau ku saha coba jelaskeun orok beureum ditanya ku Ki Ujar ngomongnya na ku pangangon embe kabehan kaget nah ieu kawalian Ujar Masya Allah luar biasa Ki Ujar geus nyata orok bisa ngomong diusap ku nyana oh berarti saha pangangonna teangan hei awe sia lain ku Ki Ujar goreng ku aku pangangon mana pangangonna kabeneran aya iya aya di Jawa atuh langsung dibangunkeun deui dan lain tah ieu mah keur carita indung ngagerokeun sing hade bahaya indung ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi jelema anu arariman subadanan geura panggero Allah idza da'akum lima yuhyikum di mana ngundang karanjeun kabeh kana perkara nu bakal ngahirupkeun karanjeun kabeh min amriddin Allah ngainstruksikeun perang
ulah didele saeutikna dina perang Badar sakitu saeutikan sakadar 313 ngalawan nu 1000 cek Gusti Allah ulah boga rasa saeutik ke bakal aya bantuan cek aing perang melalui Kangjeng Rasulullah. Hei para sahabat, insyaallah urang aya bantuan ti Gusti Allah kuari mah ieu panita Allah yuk urang perang. Istajibu lillahi walir rasul lima yuhyikum. Lantaran lamun urang perang teh jeung kafir bakal katembong gagahna urang, bakal katembong di mana perang menang urang gagah, di mana perang eleh berarti urang teh keok bisa dibangun deui ku urang. Nu penting perang heula. Diinstruksikan perang. Bakal kayahoan gagah jeung henteu na Islam teh ku perang. Lamun teu diperangkeun teu kayahoan gagahna. Idza da'akum lima yuhikum di mana Allah ngundang nita karena kehidupan anu abadi. Emang bakal hirup abadi? Bakal abadi. Perang Islam teh. Eleh si Zaid gugur di medan laga. Urus kubur. Apakah paeh? Henteu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ulah ngaromong ngaranjeun kabeh ka jelema nu gugur di medan laga teh paeh. Ulah bal ahyaun balik tah hirup. Bahkan hirupna teh abadal abidin, amadal amidin nikmat anu luar biasa. Lamun dihudangkeun deui mah jelema anu gugur di medan laga teh anyana hayang gegeraan deui nyekel pedang, hayang perang deui, hayang terbunuh deui. Hayang dihirupkeun deui, perang deui, hayang terbunuh deui. Hayang dihirupkeun deui, perang deui, hayang terbunuh deui. Kunaon eta? Ku nikmat-nikmatna jadi syuhada. Iyalah idza da'akum lima yuhikum. Hirup secara lohir agama hirup ku perang lantaran katembong kagagahanan dek eleh dek menang nu penting perang instruksi ti Gusti Allah mantak dengan perang zaman sahabat zaman tabiin jaya Islam kemarin nu mantak di perangan Irak Baghdad ngaran Saddam Hussein terlalu gagah mengantikan dolar harus pakai dinar dan dirham, apapun yang terjadi tidak boleh pakai dolar. Gagah jasa Saddam Hussein dan tidak boleh negara kami diinjak-injak oleh kafir. Gagah jasa Saddam. Dengan kegagahan Saddam dihitung ku Yahudi. Bahaya lamun Saddam dibiarkan dengan berbagai cara untuk membunuh Saddam hiji esek gegedena mah cuman untuk ngabunuh Saddam Hussein doang sebenarnya mah dengan berbagai dalil sebab lamun langsung dibunuh kan sanksinya gede dengan inilah biologi dan lain sebagainya perang cuman orang Baghdad mah geus teu aneh perang negara 1001 bersejarah tiba heula aja nama orang Baghdad orang Irak membaca sejarah di zaman baheula sebab negara kuno Kangjeng Nabi Adam dibaca Idris dibaca dan lain sebagainya nabi aya di dari itu kabeh kakarak perang sakieu nanaon kuari geus mulai dibangun deui ulah dikira orang Baghdad mah senyum bae sebab naon kekuatan Islam terletak pada pundak-pundak orang muslim ketika perang. Urang ulah nanaon kamari ieu urang di zaman kitu peperangan Belanda. Urang teh gagah teh ku perang. Bisa hebat teh Indonesia teh kudu ku perang. Lawan Belanda, melawan Inggris, melawan Cina dengan berbagai cara. Kabelah dina terus keenakan karena merdeka diisi dengan keterlenaan dunia kuari diinjak-injak deui urang perpolitikan batur nu ngendalikeun
perekonomian batur nu ngendalikeun kuari mah Indomaret Alfamart geus datang ka hareupeun imah urang ka lembur-lembur geus didominasi kunyana persatu barangna untuk kepentingan Yahudi, untuk kepentingan Nasrani. Urang nu belanjana selalu demikian dan selalu demikian nu boga pabriknya rana kabeh perekonomian nyana anu ngadominasi budaya gitu kan. Islam hanya dibicarakan atuh kekuatan jeung Ahok kabeh sumuhun dauh ngangkat ke Ahok, tetapi maha kawasa Allah nyiptakeun Habib Rizik jang pi lawaneunana drek melalui Habib Rizik kadeuleu ku urang sinar Islam katembong ku urang mah ulah deuleu politik da heulanan perangna gagahna gari katembong wo jelema di mana-mana saha nu ngondangan atuh hayang ka Jakarta kabeh saha nu atuh jadi tahanan polsek nahanan unggal kecamatan capeun jana jangan bahkan aya anu dijanjikan kalau di kecamatan itu tidak ada yang berangkat naik pangkat coba eta teu kira-kira kapan tetapi jelema ngoloson berangkat teu dideuleu nang sahanita jadi larang ku polisi berangkat kabeh sakitu ke dilarangan tapi piluh Jakarta gerak Allah encan perang urang geus semangat bae masyaallah jah ieu aya anu aya benggerak nama kabeh aja lamun diperangkeun atuh urang Indonesia mah boro-boro eta awewe ge diperangkeun ku jangan pokona neng tenang neng masih kena aya kakak tenang neng padahal mah leutik mah kunyin lawanna sakitu gede dah teh tenang wae cenah mah paeh geus demi neng budak eta kacanggilan ka awewe geus kos itu atuh komo ka agama di Indonesia mah jehe parangsana asal nyaan nu ngagerakeunana ulah puluya peleye teruji kadeuleus 1 kali 2 kali 3 kali ada kurang doakeun mudah-mudahan Habib Lutfi panjang umur mudah-mudahan Habib Rizik panjang umur para habaib anu bebeneran dibere panjang umur kiai-kiai anu bebeneran berjuang dibere panjang umur anu teu bebeneran mudah-mudahan dibalikeun hatena supaya bebeneran nyaho atau tinggal ngadoa bae urang teh siapa Indonesia sangat siap lawan diperangkeun teh sangat siap sebab naon nu ngadahar paku geus loba golok di kieu-kieu rarompang golokna panah kunyana dikitu-kitukeun hiber sorangan nya bener nyaho teu Indonesia bual kamonesanana puara jasa aya jawara ti Madura huluna dipotong kunyana sorangan kisah ditempelkeun deui berarti aing mah anti paeh sakitu sieun RRC ge boy mah teu paeh-paeh encan Banten meng pelehe we kikituan nu muncul greget ja aing mah ih cenah jawara ulah ge greget atuh cenah lain kiai pan aing mah lain jawara kiai sieun teh ulah nanya aing tuh di Banten eueuh dongengna nu ka Jakarta maksudna eueuh kadenge kumaha kadar itu mah kadar itu loba dah tembakan emang dari tembakan kudu sniper tembak sniper malelengsong ji ulah dikira tapi berisikeun tembak set belok ji aya deui kiai di Banten tembak set kena tapi teu paeh begitu kena ih naon ieu ye ateul amat cek cenah hebat kan nah dianggap ateul kunyana dibalikeun deui ka ditu teh kena leungeunna polisi kena leungeunna kurang Banten ulah dikira eta kan teu dipublikeun begitu kena ka ditu tek cekel kunyana naon ieu dikieu-kieu kunyana saya balik deh ka dikadu bogana set kena polisi ngan teu dipublikeun mah je bang orang Banten kumaha lalagaan sia jeung aing
Tah ya kos gituan orang Banten teh. Sakitu ge ku aing encan diundang Gunung Karang. Aya orai saya di ditu. Aya angin dia di ditu. Ujian aing teu kudu perang. Ngandalkeun angin Gunung Karang udah malodar dia. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Hei jelema-jelema nu iman, geura subadanan ku anjeun pangundang Allah, pangundang Rasul Allah. Di mana ngundang karanjeun ngagerokeun karanjeun kabeh kana jang kahirupan anu langgeng yane min amridin. Lantaran urusan agama teh li'annahu sababul hayatil abadiyah, jadi sabab kana kahirupan anu lawas. Mana perintah Allah aslina perang kabla dieuna salat. Eta muazin teh muazin kadangena makan suara muazin sapira nu azan hayya 'alas shalah kadangena mana azan hayya 'alas shalah adzan Bilal teman kan cenah lempeng mah adzan Bilal atanya bisa aja adzan cara di Mekah ge ya atuh babari aja tah eta kadengena hayya 'alas shalah ye urang Cikupa hayu urang sarolat hei urang Belaraja hayu urang sarolat hei urang Pasar Kemis mah ngadenge hayya shalah geus di masjid. Masyaallah eta hebat orang Pasar Kemis sugan teh dek naon di masjid orenganan dek ngabodem masjid. Aya di Mekah mah orang ada hayya shalah geus aya di Masjid Haram. Di Madinah urang hayya 'alas shalah geus aya di Masjid Haram. Mantep jasa. Tah lamun eta ku urang kadenge sora nu adzan teh teu ngarasa dipanggil ku Allah silakan. Emang panggilan Allah iya tak istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhikum. Ketika ngadenge suara muazin azan hayya 'alas shalah siap Gusti abdi deuk ninggalkeun pacul karena aya panggilan Gusti keur ngaput abdi deuk ninggalkeun kaputan abdi ngadenge panggilan Gusti. Naon artina ngaput paling ge 1000 2000 abdi keur di toko tutup ku abdi toko abdi deuk nyumponan panggilan Gusti. Abdi keur di kantor Gusti abdi teh deuk ka Gusti. Naon artina cicing di kantor deuk ka Gusti. Di pasar sapira pasar abdi deuk ka Gusti. Hayya 'alas shalah tah kuduna nu dideuleu teh ulah sorana Allah. Mantek nu adzanna nu ngeunaheun sorana sebab ngadenge sora adzan teh di samping panggilan Gusti oge sorana menarik. Hayya 'alas shalah ih sora sadak ngeunah madak teh kudu ku Gusti aing mah ku sora eta ge ngeunaheun rarasaan ngeunaheun coba tuh 'alas shalah. Oi aki-aki mana eta? Umurna ulah dipanjang gendak. Ya Allah ya Rabbi. Nah, terjadilah di Sidina Umar. Ketika Sidina Umar berjamaah sok ningali heula nurutan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi sok ningali jajaran pertama besi kurang lempeng, jajaran kedua di samping eta sahabat-sahabat anu kanyahoan di zaman Kangjeng Nabi si anu aya hebat. Dilanjutkeun laku Sidina Abu Bakar, Sidina Umar sama sami. Nah begitu tiga aya sahabat nu eueuh langsung Sidina Umar salat, dari salat ditanya aya sahabat di dia ke mana? Teu ka masjid. Mana imahna? Belah ditu langsung ta salat teu wiridan deui Sidina Umar langsung ka imah. Assalamualaikum. Saha? Umar bin Khattab. Masya Allah guguraan mereka keluar sesalaman ditangkap cekeleungeuna dak dijorogeun blak
aya naon tuan siang ngadege seorang Umar bin Khattab manusia makhluk gegeraan bae ti jero imah keluar nyambut aing tapi sia digerokeun ku Gusti Allah lain di deulean di masjid eueuh mulyaan sa goblok sia ai ka Umar bin Khattab sia gegeraan bae ka makhluk aing mah makhluk sapira aing tapi dia tah jawara kan dia mah tapi dia digerokeun ku Gusti Allah ngehenen bae dia bolon dia je iyalah Sayyidina Umar Tuhan moal deui maka cek Sayyidina Umar hati-hati gara-gara mana ieu bakal kadituna ambalaya engke di akhir zaman bakal jelema lamun dipanggil ku dunungan nama nirilik bae ngadenge suara adzan mengabaikan gara-gara mana lamun mana dipanggil ku atasan mana nirilik bae mengabaikan suara muadzin engke di akhir zaman bakal ambalaya sia terbukti ucapan Sayyidina Umar Masya Allah Karim kuari lamun dipanggil ku bupati jangan nungguin dulu deh waktuna samemeh sajam sebelum jam-jam yang ditentukan nyana geus aya besi dipecat lah besi aya instruksi lah besi aya lah komo ku gubernur komo ku presiden mah ku makhluk mah seperti eta ku bos ya ku bos boho telepon kenapa dia mana iya ku gara segera kali siap bos nirilik kadinya ada apa bos hebat dipanggil ku bos padahal mah kafir bosna dipanggil ku Gusti Allah ya ala shalah emang geus jam sabaranya asana ji tere amat dieu nya ya ala shalah bebeja aing di ka asalnya dipanggil ku Gusti Allah tolol hulu sia eta kara istajibu lillahi walir iza da'akum lima dipanggil salat eta teh panggilan Allah setiap perintah Allah berarti eta teh panggilan Allah Allah memanggil di bulan Ramadan puasa eta teh panggilan Allah segera ketika urang geus dihisab zakat eta teh panggilan Allah segera ketika urang geus dihisab haji urang kudu berangkat menunaikan ibadah panggilan Allah segera jeung nu lain-lain aya nu sunah aya nu wajib panggilan Allah aya nu sunah panggilan Allah nah ieu adalah panggilan Allah untuk naon ieu lima yuhikum urang salat bakal boga kehidupan anu abadi di akhirat urang puasa bakal dibere kehidupan abadi di akhirat urang puasa zakat bakal dibere kehidupan anu abadi setiap urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah berarti urang ngalaksanakeun undangan Allah panggero Allah jeung Rasulna eta urang bakal dibere kehidupan anu abadi ketika mengabaikan berarti urang bakal dibere kehidupan jahanam tiga sakit hati-hati bandingkeun diri urang ketika urang dipanggil ku atasan urang giatan mana jeung dipanggil ku Gusti Allah didinyalah kadar keimanan urang bae introspeksi diri ketika urang dipanggil ku wajib ketika urang dipanggil ku sunnah diinstruksi-instruksikan ku Gusti Allah jeung ku Kangjeng Rasul datang ka mana kegiatan urang dibandingkeun jeung panggilan bos urang panggilan atasan urang panggilan leluhur urang hati-hati Masya Allah iza da'akum lima yuhikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi loloban nama orang jelema teh ketika dipanggil ku Gusti Allah teh mengabaikan ieu teh horenganan tergantung qalbuna horenganan qalbu teh urusaneun urang rarasaan urang mah padahal mah aya Gusti Allah wah panjang nyaritakeun halang nu ngahalanganana Allah antara jelema jeung hatena wa'lamu wallahu a'lam.